Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sareng sabaraha kanca ti kelompok 5 bade ngadugikeun video bahasa Sunda sareng seni budaya ngeunaan iket parekos jengkol sareng musik kontemporer. Tepangkeun wastapun Azka. Tepangkeun wastapun Najri. Tepangkeun wastapun Nila. Tepangkeun wastapun Saljadila. Tepangkeun wastapun Yulianti. Tepangkeun wastapun Kamila. Mugia video ieu janten pangawruh sareng pikareus pikeun budaya Sunda. Wilujeng nya seni. Jadi ya, abdi bade ngajelaskeun iket secara umum. Iket nyaeta lawan pasagi anu dilipet sarta dipake dina sirah utamina ku lalaki. Iket kaasup kana pakaian adat Sunda ti jaman karuhun sareng janten jati diri urang Sunda. Biasana dijieun tina lawan batik atau polos. Wangun sareng cara meulitna rupa-rupa gumantung kana modelna. Aya oge fungsina, nu kahiji lambang jati diri sareng kareus kana budaya. Nu kadua lambang tanggung jawab sabab sirah puseur pikiran. Nu katiluna ngajaga sirah tina paras panen poe sareng hujan. Nu kaopatna tanda kalungguhan sosial atanapi peran hiji jalma di masyarakat baheula. Di dieu abdi bade ngajelaskeun iket parengkos jengkol. Iket parengkos jengkol nyaeta salah sahiji rupa iket Sunda anu miboga lipetan khas. Lipetana nepi ka aya tonjolan di luhur atawa tukangan sirah anu siga jengkol. Biasana dijieun tina lawan pasagi anu warnana teh hideung atawa batik. Lamun ditingali tina kecapna, parengkos nuduhkeun kana wangun lipetan anu nangtung atawa rada melengkung. Ari jengkol mah nyaeta kadaharan anu wangunna buleud pipih jeung rada nonjol. Jadi lamun dihijikeun parengkos jengkol nyaeta iket anu wangunna jiga jengkol. Filosofi tek parengkos jengkol ngandung ajan kehirupan nyaeta kawijaksanaan sabab sirah puseur pikiran. Sederhanaan tina wangunna anu basajan tapi miboga ajen. Kateguhan pamadegan nu dilambangkeun ku tonjolan parengkosna. Tanggung jawab pikeun ngajaga sareng ngamumulai budaya Sunda. Palak-palakan iket parengkos jengkol. Hiji, sadiakeun kain pasagi. 2. Lipetkeun jadi segi 3. 3. Lipetkeun tungtungna sababaraha kali bisa bolak-balik atawa saarah wae. 4. Pasangkeun kain iket di tukang mastaka kapayun nepi ka tarang. 5. Silangkeun kain iket di kenca katuhu tuluy sabalikna. 6. Pageuhkeun duanana sisi tuluy beungkeutkeun rapi di tukang mastaka. 7. Lempengkeun sarta wangun tungtung kain nu aya di payun sangkan ngabentuk segi 3 ayana pas di tengah tarang. 8. Rapikeun sangkan katingali marenah rapi jeung pageuh. Simpulan tina video ayeuna nyaeta iket parengkos jengkol teh salah sahiji budaya Sunda anu miboga ajan sajarah sareng ajan kahirupan anu jero. Wangunna anu basajan tapi khas ngalambangkeun kahirupan sederhana sarta kateguhan pamadegan sareng ngasat tanggung jawab. Bukituna kedah dijaga sareng diamumule supaya henteu leungit ku kamajuan zaman. Sangkan teu leungit salaku generasi ngara urang kedah heueus sareng salengjenan bahasa Sunda. Diajar latihan merit kalian leres menggunakan iket dina acara adat atanapi kegiatan sekolah. Ngeunaan budaya parengkos jengkol ka babaturan sangkan langkung lipi ka wano. Sakitu nu tiasa didugikeun ku kelompok 5, hapuntenna bilih aya kalepatan atanapi kakirangan ti kelompok 5. Sakitu nu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.